bitahawuli dzili kalawan geserna bayangan ila jihatil masyriqi ka arah timur teh wetan kulon barat teh kulon ba'da tanahi qasrihi sabada beakna sabada beak batasna yadhil alladzi anu huwa ari yadhil eta goyatul irtifai tungtungna goyatur irtifai syamsi tungtung naekna panon poe. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati tetap dina martelakeun pirang-pirang hukumna salat. Wahia ari ieu salat eta lughatan munggu lughat eta adu'a'u du'a wa syar'an sareng munggu syara eta kama saperti perkara qala anu ngucap saha Rafi'iyu Imam Rafi'i eta aqwalun pirang-pirang ucapan wa af'alun sareng pirang-pirang pagawean muftatahatun anu dimimitian bitakbiri kalawan takbir muhtatamatun tur anu dipungkas bitaslimi kalawan awe salam bisyaraito kalawan pirang-pirang syarat as-sholatu ari salat al-mafrudatu anu difardukeun wa fi badinusahi sareng eta tetep dina sabagian pirang-pirang salina as-sholawatu ari pirang-pirang salat al-mafrudatu anu difardukeun eta khamsun aya 5 yajibu wajib naon kulun sakur-sakur perkara minha tina ieu khamsah bi awalil wakti kalawan mimitina waktu wujuban kalawan wajib muwasaan anu dilegakeun ila an yabkian nepi ka nyesa minal wakti tina waktu naon ma perkara yasa'u anu nyesa mahi dari tangan mahi ieu maha kana ieu khamsun salat fayadiku maka rubak hina idin dina ieu waktu azhuru kahiji zuhur ai salatuhu tegasna ari ieu zuhur eta qala ngucap saha An-Nawawi Imam Nawawi dingaranan ieu zuhur bidzalika kalawan itu zuhur li'annaha karena sahnyana ieu zuhur eta zohiratun pertela waston nahari dina tengah berang wa awalu waktiha sareng ari mimitina waktuna ieu zuhur ae eta zawalun ngageser ae maelun tegasna ngageser anwasti samai dina tengah-tengah langit lila binazori henteu kalawan ningali linapsil amri karena balima balikta karena perkara yadharu anu zahir ieu emma lana ka urang sadaya wa yurafu sareng dikanyahokeun ieu kanyahokeun bidzat naon zalikal mailu itu ngageser bitahawuli dzili kalawan ngageserna kalangkang ila jihatil masyriqi ka arah wetan kulon bada tanahi qasrihi sabada beakna batasna ieu dzil alladzi ari anu huwa ieu
eta goyatur irtifa isyamsi bayaka tungtungna panon poe. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bab musannif bade nyaritakeun martelakun prak-prakan ibadah anu kasebutna ibadah badaniyat anu paling utama. Naon wae cenah ibadah badaniyat, kan ibadah teh aya ibadah badan, aya ibadah anu sifatna batin. Ibadah badan kahiji nu paling utamana salat. Saatos salat puasa, saatos puasa haji, saatos haji zakat. Ta ibadah-ibadah anu berbentukna ibadah badan. Salat anu pangutamana tah. Da kumaha-kumaha ge eleh ku salat mah. Sabab salat mah adalah naon? Kewajiban anu di lungsurkeun ka umat Nabi Muhammad nu pertama. Ai hadzal kitabu dalla ala ahkamis sholati fa kitabu khobarun. Sabab aya dawuhan Allah Ta'ala kumaha cenah as-sholatul mafrudatul khamsu gitu. Salat teh aya 5 wal aslu fiha qaulu ta'ala aqimus sholat. Ta aya dawuhan ti Allah aqimus sholat. Lamun dina segi makna mah aqim teh artina teh berdiri adegeun salat. Naha teu naon af'ilus sholah, nah teu af'ilu. Padahal sholat teh pagawean, nah kudu ngadegeun pajauh-jauh. Aqimu jeung af'ilu jauh. If'alu lain af'ilu. If'alus sholah pajauh-jauh eta teh. Sabab ari dina makna fa'ala mah nuduh kana ukur migawe hungkul. Tapi lamun ku make bahasa aqimu teu cukup migawe. Pigaweanana aqimu teh aya syarat, aya rukun, aya pangbatalan. Dina aqimu teh ngandung syarat, rukun, pangbatalan. Dina salat ngandung naon, ngandung makna mana anu tersembunyi. Saacan salat kudu tumaninah, sa nuju salat kudu tumaninah, ba'da salat kudu tumaninah. Seueur makna aqimu teh mencakup kana naon-naon, beda sareng af'il atawa if'al. Kur migawe hungkul aqimu mah teu. Saacana kudu bener, dimulai wuduna salatna kudu bener, sabada salat efektina salat kudu bener. Eta aqimu. Bae sutakun maksud. Faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salat. Allah ngawajibkeun ka Kanjeng Nabi itu alayya wa ala ummati khamsina salat. 50 waktu salat, sanes 50 rakaatnya. 50 waktu salat. Ada ya? 50 rakaat. 5 waktu salat wae geus 17 komo 50 waktu salat. Kabayang gitu nya. Dina ilabat kita mas subuh teh aya 5 kalieun salat. 10 kalieun salat dini subuh teh. Waktu subuh maksudnya 10 kali salat. Kayak zuhur 10 kali salat, asar 10 kalian salat. Waktu salat sanes maghrib 10, isya 10 teu kabayang gitu. Allahu akbar. Assalamualaikum. Allah. Wah, salat baki salat. Nah, orang kudu ngahununkeun ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di sebagian anekdot mah Nabi Musa teh adalah Nabi Gen Z. Naon Nabi Gen Z teh nabi nu sok protes. Tah kudu aya di nu santri teh kudu aya sandi nu muhun-muhun,
kudu aya sandi nu protes-protes, kudu aya nu kitu-kitu teh. Kudu aya protes-protes gitu teh. Sabarakali Nabi Musa mah katalah tukang protes ka Gusti Allah. Nepi ka terakhir puncakna Nabi Musa nuju jumenengna naon? Hoyong ninggal Allah kan. Cik Allah teh nu mana hayang ningali gitu. Saking ku panasarana gitu. Nonjok gitu umat Kipti ditonjok ku Nabi Musa. Keheul Nabi Musa teh ieu mah baleg ya geus gedena ya. Tonjok ku Nabi Musa maot. Nuju zaman jeung Nabi Khidir, Nabi Musa mah panasaran wae. Nabi Khidir nuju bade numpak parahu. Aya parahu nu alus ku Nabi Khidir dihancurkeun parahu teh. Dihancur-hancur. Cek Nabi Musa Nabi mah nya ieu Nabi teh ngancur-hancur parahu batur. Dolim cenah. Kitu Nabi Musa protes we gitu. Moal nyaho anjeun mah. Dolim eta teh dolim cenah. Kengeng. Wangi bakal nyaho ternyata lamun eta parahu dipake ku jelema nya ku nu bogana engke jelemana bakal didolim ku raja. Berakali tah Nabi Musa mah kitu wae. Puncak-puncakna sabada Nabi Musa ngantunkeun Kanjeng Nabi pas Isra wal Mi'raj naik ka langit ka genep pendak sareng Kanjeng Nabi Musa. Jadinya teh ketrok heula panto ku malaikat Jibril panto langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teu acan dibuka pantona teh. Saha eta di tukang dipanto. Abi Jibril sareng saha anjeun ka dieu sareng Muhammad. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad tos utus atos dibuka panto langit teh. Marhaban didinya teh. Didinya teh Kanjeng Nabi Musa ngagul-ngagul kana umatna. Cek Nabi Musa juk tingali tuh umat kula cek Nabi Musa teh. Umatna jutaan tuh nepi ka langit dihanap teh katutupan ku umat-umat Nabi Musa. Ieu calon-calon pi surgaeun ieu. Umat-umat kula bari kieu. Leuwihna eta mah leuwihna. Wah, jadinya teh cek orang Banten mah ambalayah cenah. Wah, gitu. Loba pisan. Wah, Nabi Muhammad teh jiper mun malah kumaha. Saur malakul Jibril teh, "Hei Muhammad, anjeun tong naon? Tong jiper tuh tingali ka langit." Tuh pas tingali ka langit. Ternyata aya lipatan daripada jutaan-jutaan umat Kanjeng Nabi Musa di luhur teh. Wah, ieu tah umat-umat anjeun nu bakal lebat ka surga. Bahkan ti selain teh ieu aya 70.000 dia nu bakal asup ka surga. Didinya Nabi Musa eleh tah. Ku godeg ternyata urang geus bebeakan dakwah ka Bani Israil aya nu ngelehkeun ya. Saha incuna urang nabi terakhir nu ngelehkeun dakwahna teh ratusan tahun umatna seueur eleh ku dakwah Kanjeng Nabi Muhammad anu yuswana 63 tahun. Sabaraha tikelan di dinya Kanjeng Nabi Musa ngarasa isin ngarasa eleh geus ngagul-ngagul umatna. Ngagul-ngagul teh saking ku seueurna ternyata leuwih loba gitu. Tapi ka Kanjeng Nabi Musa nyebutkeun lamun mah urang hirup di zaman Nabi Muhammad orang bade naon bade tabe bade mengikuti janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad saking ku naonna saking ku ajibna umat Nabi Muhammad naik ka langit kagenep pendak sareng Kanjeng Nabi Ibrahim di langit kagenep Kanjeng Nabi Ibrahim tara seueur curah sarios. Oh ieu Nabi Muhammad injuk kula kitu hungkul kaluhur deui sok aya kan uwa teh nu kitu aya uwa nu kitu. Wah, teh kakak mun urang mah luluhur kan Nabi Musa teh. Nabi Muhammad turunan ti Ibrahim. Na teh. Wah, Ismail nya Ismail Ibrahim. Aya ulah teh kitu. Oh, moal. Gitu. Oh iya. Di mana ieu? Oh, putrana ieu. Sugan teh cenah saha? Aya ulah teh kitu. Aya ulah teh kieu.
nu ngahiap wa teh aya weh sugan teh sia mah geus modar gitu aya nu kitu aya gitu wa teh nu anu Gen Z gitu wa wah itu aya meureun teh oh syo teh aya wa teh nu kitu aya wa teh nu karakter Nabi Ibrahim naik ka Sidratul Muntaha tapi ka Kanjeng Nabi pendak sareng Gusti Allah anu nyebatkeun pendakna sareng zat Allah anu nyebatkeun ragana sareng ruhna pendak anu nyebatkeun ruhna hungkul benten-benten didinya Gusti Allah ngawajibkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad 50 waktu salat lain 50 rakaatnya 50 waktu salat Kanjeng Nabi Muhammad Nabi anu nampi-nampi wae isinan Kanjeng Nabi mah ya Muhammad anjeun sanes kitu dongengna teh kieu Muhammad anjeun ka dieu kersaning naon gitu saur Kanjeng Nabi Muhammad teh ya Allah Gusti parantos maparinan karajaan Kanjeng Nabi Sulaiman Gusti parantos maparinan anugerah ka Kanjeng Nabi Ibrahim ka Nabi Musa ka Nabi Isa beberapa anugerah nu seueur disebut-sebut Kanjeng Nabi ada abi anugerah naon tah ku Gusti Allah langsung dinas disebatkeun bahwa hei Muhammad anjeun jadi kakasih kami langsung kan Muhammad teh kakasih Gusti Allah langsung direndengkeun namina ge Allah sareng Muhammad sabada kitu Kanjeng Nabi Muhammad diwajibkeun 50 kali salat nampi Kanjeng Nabi Muhammad teh beres gitu Nabi Muhammad teh lungsur ka surga heula ka neraka heula lungsur ka Kanjeng Nabi Ibrahim ka-7 di Nabi Ibrahim teh Assalamualaikum di langit ka-7 kan turun kan Waalaikumsalam oh Muhammad oh mohon lajeng turun deui Kanjeng da di langit ka-6 pendak sareng Kanjeng Nabi Musa weh biasa Nabi Musa mah gitu orang-orang Gen Z gitu. Nabi nanu unik gitu wah tadi di luar naon wae gitu biasa di luar naon wae kumaha sareng apa kumaha biasa gitu Nabi Musa nya kieu ya Musa abdi teh di piwarang 50 kali salat 50 cuma Nabi Musa teh 50 Sebarang 50 aslina asli 50 asli wah yeuh cuk Nabi Musa teh kula 2 waktu salat Nabi Musa teh umat Nabi Musa 2 waktu salat isuk-isuk jeung sore yeuh kula 2 waktu salat umat kula teh umat anu awakna bararadag gitu barang lagi badag cara rangkung tapi teu kararuateun 2 waktu salat komo umat anjeun Muhammad nyaleutik kerempeng gitu. Pendek 50 jadi mamanawian Gusti Allah deh yuk nyungkeun ya miskin bisa nyungkeun ieu karinganan mau kuat asli kalaman ku pula kalaman biasa gitu mau kuat jadinya wartos ka malakul Jibril wios ieu mangga Muhammad naik di ka-6 naik di ka-7 pendak sareng uwana oh mangga lajeng nih kitu naik tapi ka tepang sareng Allah aya naon ieu cenah saur itu Kanjeng Nabi Musa kurangan 45 turun nih ke handap sabaraha cenah kana naon sabaraha 45 aduh 45 moal kuat moal wah di gitu biasa naik tapi ka sabaraha kali 8 kali balikan tungtungna 5 sabaraha 5 aduh moal kuat keneh cenah isin abi mah atos nampi 5 teh tah dina 5 teh hakikatna mah 50 kali waktu salat asli nama eta teh
Jadi orang lakukan sholat subuh berarti 10 waktu sholat duhur, 10 waktu sholat asar, maghrib, isya, 10 waktu sholat gitu. Iya kudu nganuhun kan kakanyang Nabi Musa teh gitu. Bahkan Nabi Musa pun si guntrang jeung Nabi Adam. Nabi Musa mah jeung sasa guntrang di alam ruhna dina kitab Ibnu Katsir disebutkan Nabi Musa guntrang jeung Nabi Adam. Jeung urang mah jeung uyutna guntrang Nabi Musa. Gitu. Cek Nabi Musa teh. Gara-gara uyut cenah jadi diturunkan dunia cenah gitu. Itu Nabi Musa gara-gara uyut cenah. Jadi umat manusia diturunkan dunia anu asana di surga. Uyut mah. Gitu cenah. Nabi Musa gitu protes gitu. Gaweana. Ari dasar uyut gitunya uyut masyhur teh. Hei, urang mah budak gitu cenah. Lamun ka eta mah budak. Heula mana urang diturunkeun jeung naon? Jeung kapastian Allah qada-qadarna. Nya, heula keneh qada-qadar. Tah kula teh diturun ka dunia teh qada sareng qadar Gusti Allah. Kitu tah, budak. Tapi ka protes gitu tah Gusti. Di alam ruhna protes ka Nabi Adam ka uyutna gitu. Protes. Matak lawan di kobong protes. Wah, ieu turunan ti Musa ya. Turunan Nabi Musa cenah. Turunan Nabi Musa alaihissalam. Tah gitu, sekilas gitu waktu-waktu sholat teh. Begitu Kanjeng Nabi turun 5-4-3-2 hiji nepi ka langit turun Kanjeng Nabi Muhammad teh. Tos turun Kanjeng Nabi Muhammad teh langsung calik gigireun Ka'bah di hilap dina mina teh. Cakat hijar Ismail calik Kanjeng Nabi Muhammad teh. Sabada subuh calik kieu. Dongkap jadinya teh saha? Mangna Abu Lahab. Biasa emang gitu. Mangna rada teu ceureuh. Mad, naon mad gitu. Lain ngahinakeun emang ka eta mah kitu nya di urang. Naon gitu. Naon. Ari dasar Kanjeng Nabi Muhammad naon? Jamina jujur. Kula teh parantos berjalan ti Mekah ka Madinah, Madinah ka Palestina, Palestina ka langit terus ini di dieu. Sabaraha poe cenah eta teh? Sapeuting asli. Wah. Bohong. Ku Abu Lahab di dieu celeh. Pembohong Muhammad mah pembohong. Dikumpul-kumpulkeun tah orang-orang anu di Quraisy. Kadarieu. Ieu aya Muhammad cenah geus bejakeun ka Madinah. Geus bejakeun ka Palestina, ka langit ayeuna geus di dieu deui. Wah kadarieu cenah. Kadi tonton ieu nu ngabohong karurumpulkeun anu benci ka Nabi Muhammad daratang ka Ka'bah. Nabi Muhammad nya kitu jujur, nya abi atos ka Madinah. Wah, sana waduh mah geus di dieu deui. Bari jarak ti Mekah ka Palestina teh 40 poe 40 peuting lamun naik onta mah. Baheula teh panggancangna onta teh. Ayeuna sapeuting teu kahar teh, teu kahar teh. Tapi ka aya Ka'ab bin Zuhair ngajejelek Kanjeng Nabi Muhammad teh bebeakan di dieu mah. Dongkap weh di dinya teh Sayyidina Abu Bakar. Saur Abu Bakar bahkan lamun ucapan ti Nabi Muhammad anu langkung ti kieu anu teu masuk akal ka ulama ka percaya. Jadi nya teh cik Muhammad hayang apa bener teh ente geus ka Mekah ka Madinah, di Mekah ke Madinah ke Palestina teh bener teh cik hayang apa didongkapkeun cik nu pernah ke Madinah nu pernah ke Palestina kada rieu cik ku tanyaan ieu budak biasa nu baranci mah gitu. Muhammad di dieu jeung kali itu aya naon wae yo biasa di urang mah kan gitu cik bener cik soal alun cik laun-alun aya naon wae kan biasa sandi teh kan gitu. Tukang dagang di ditu, cik tukang dagang ieu biasa tiba lagi saya. Tadi turun jahiliyah teh tiba lagi saya gitu teh. Geus teh loba tanya tos si alun nuhun. Bener teh alun naon cik di ditu. Tauna jahiliyah gitu kan. Jahiliyah sia gitu. Jaga mata tanya jahiliyah ieu gitu.
jahiliyah. Cik yang apa? Nah, pertanyaan itu araraneh orang-orang jahiliyah teh. Cik, ente bener geus ka Masjidil Aqsa geus ka Palestina? Leres. Hayang apa, Cik? Jendelana sabersiki eta waktu itu. Urang makan lamun ka tiap masjid tara datang jendela teh kitu nya. Nu teh teh mana WC, mana kiblat geus kitu. Tu datang sugan jendelana datang. Ieu geuting sabrok lamun teu mali ka tukang jendela sabaraha hiji. Darara pahok jendelana ho. Unggal poe kalewatan. Ieu mah kata cik jendelana sabaraha hiji. Pantona sabaraha hiji. Belah dia naon. Jadinya kumalakul Jibril dibantosan digambarkeun payunan Nabi Muhammad. Masih da Aqsa teh katingali langsung. Sabaraha hiji cenah. Pantau Masjidil Aqsa teh sekitar mun hilap di munur mah contona gitu. 10. Wah, bener euy 10. Bener 10. Wah, ieu mah kebeneran ieu mah tetebakan. Jendela sabaraha hiji? Jendelana 40. Wah, bener. Wah, sing kare bener 2 kali mah bener eta mah tebak-tebak. 3 kalina cik di belah wetan aya naon? Aya ieu bener. Belah ieu aya naon? Bener. Belah dina aya naon? Bener. Belah dina bararener kabehanana ieu ceun. Dasar orang-orang jahiliyah tetap teu percaya. Dusta teu percaya jadinya. Teu percaya deuk kumaha. Nepi ka Abu Lahab mangna sorangan ngajejele parah teh ka Kanjeng Nabi Muhammad. Parah. Begitu Nabi Muhammad turun tos dipardukeun 5 waktu salat. Ira salat anu dimimitian teh subuh henteu. Subuh teh kan 5 waktu salat teh dimulai subuh kan. Ira cenah. Engke dipayuni basna. Ari salat teh mungguh lugot naon nya eta ngadua cenah. Kadar-kadar ngadua. Hayu cenah. Urang doa bersama ke mah ganti. Hayu urang salat bersama. Wah, salat cenah. Manya jam 5 asar geus beres acara cenah. Hayu urang salat bersama cenah. Hayu salat cenah kan geus asar bieu. Maksudna teh doa bersama da sia mah teu ngaji takrib gitu jakeun ya sih. Sia teu ngaji takrib. Ai urang doa bersama sabab naon? Dina salat terkandung macam-macam adiyat doa. Dina pertama Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira nepi ka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa tah ketika badir diga ruku subhana rabbiyal azim ruku sujud a'la 2 tasyahud rabbing firli wali rabbing firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Doa tah dina tahiyat doa deui, dina salam doa deui, kabehanana ngandung doa. Kumpulan-kumpulan doa dina salat teh. Aya cek sara kumaha cenah seperti ucapanna Imam Rafi'i, aqwalun pirang-pirang ucapan. Leres teu? Wah, ucapan unggul kan. Allahu Akbar ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ucapan. Allahu Akbar ucapan. Subhana rabbiyal azim ucapan. Sami Allah ucapan. Sujud ucapan. 2 sujud ucapan. Ucapan unggul henteu cenah af'alun pirang-pirang pagawean. Kan kita gawe nangtung gawe ruku pagawean, naik ruku pagawean, sujud pagawean, di antara 2 sujud pagawean cukup teu ucapan yang pagawean henteu cenah anu dimimitian ku takbir Allahu Akbar tadi mimitian ku takbir. Kadang model di dieu Allah acan mah kita Allah lebih ka dieu kabuka ieu teh Allah kadang kieu Allah anu kieu Allah bener aya anu ti handap nu di dinon dikiekeun aya bener tong disalah-salahkeun ka ade
wah cenah ieu sesat lain bener kieu aya anu kieu aya anu kieu aya anu kieu tah rada tebalik tah Allah aya gitu aya gede kan kolot-kolot aya gitu kemana salat aya nu kieu salat teh Allah eta orang tonggoh baheula oh kene teh sesuatu ini ka dieu tara teu apal urang aya nu teu apal Allah wah oh anu kieu salat teh guru abi baheula anu kitu ting aneh we untung teu kieu statue balai gayo statue bener ya Allah ini sih normal madhab Syafi'i tur muhtatamatun bitaslim dipungkas ku salam assalamualaikum kadenya nepi ka mim bakara gerak tong haki tong bareng assalamualaikum karek kieu assalamualaikum kumaha lamun assalamualaikum batal salatna teh urang sababna ngageser ieu assalamualaikum karek kieu assalamualaikum tong kieu teu naon kieu dibarengan assalamualaikum ngan urang gerak ieu assalamualaikum gitu dipungkas dah jadi naon ari salat teh pirang-pirang ucapan pirang-pirang pagawean anu dimimitian ku takbir jeung diakhiri ku aweh salam aya sabaraha hiji salat anu diwajibkeun teh 5 kan tadi teh dicarioskeun aya 5 cenah salat teh kapunggur ge 5 waktu salat tuh dihandap aya ka Kanjeng Nabi Adam diwajibkeun salat subuh sareng salat isya teh 2 kali tah ka Kanjeng Nabi Yunus zuhur ka Kanjeng Nabi Daud asar maghrib ka Kanjeng Nabi Yakub seperti asar maghrib sami sadayana ge sarolat sadayana ge teh Nabi sarolat sadayana ge 2 waktu tah urang mah 5 waktu salat teh yajibu kullu minha bi awalil waqti ari salat teh wajib ka umat Rasul wajib setiap jelema anu boga akal bari baleg eta wajib salat wajibnya sok kadang aya bahasa kieu cenah si eta mah nya rajin salat 5 waktu lain rajin gitu bejakeun gitu si eta mah cenah rajin salat 5 waktu teh jawab lain rajin goblok ieu mah wajib gitu sok aya bahasa kitu nya sok aya nu ngadawu gitu rajinnya salat 5 waktu cenah lain gitu ya udah kasar lain rajin goblok gini mah wajib yo rajin rajinnya salat 5 waktu lain rajin udah teh kabehan ari unu rajin udah haroream salat mah kitu nya rajin wajib ieu mah tuh yajibu kullu minha wajib cenah salat teh subuh wajib asar wajib bari wajibna kelon katinggalan kudu dikodoan iraha kawajiban salat teh bi awalil waqti wujuban muasan ila an yabkiya minal waqti ma yasuha fayadiku hina idin contoh kieu ya maksud wajibna salat teh aya wajib fauron aya wajib naon wujuban muasaan contoh wajib fauron teh kieu ya wajib fauron teh wajib saharita langsung wajib ketika orang nisab zakat wajib teh saharita kudu zakat langsung ketika orang nisab bisa haji wajib haji ketika aya kewajiban puasa wajib langsung ngalakukeun puasa tapi lain salat mah beda wujuban muasaan wajib anu luas waktuna contoh duhur teh jam 12 contoh asar jam 3 berarti sabaraha jam 3 jam 3 jam ya pada di awal waktu begitu Allahu Akbar lebih ke akhir adzan langsung salat dar eta geus kewajiban waktu salat angke jam 12:30 masih kena eta jadi maksud wujuban muasaan teh
wajib anu berakhir sampai kewajiban anu yang lain. Maksudnya naon ke sampai ke salat asar. Deuk setengah 3 gitu dosa. Maksudnya ngakhir salat teu dosa. Deuk jam 3 kurang 5 menit teu dosa. Teu dosa. Urang je. Misalnya asar jam 3 pas urang salat asar 1 menit sarakaat. Ya salat duhur 1 menit sarakaat berarti sesa 1 menit deui kan? Geus duhur teh, geus wudu beal. Tinggal asar teh 5 menit deui, sarakaat teh 1 menit. Allahu Akbar. Assalamualaikum daguan 1 menit. Allahu Akbar. Teu dosa. Teu dosa. Sabab naon? Wujuban muasaan wajib anu kawajiban teh ti awal waktu sampai ka engke awal waktu anu salat selanjutna. Teu dosa. Ngair waktu salat cenah dosa. Eueuh teu dosa. Teu dosa. Asal ketika awal waktu ketika datang salat urang naon ngajam kieu engke salat jam 1 teu dosa. Engke salat jam 2, engke salat setengah 3, engke salat jam 3 kurang 5 menit. Teu dosa. Tapi lamun Allahu Akbar, les urang kitu naon teu naon. Dosa kakarek kitu tah. Kakarek. Kudu aya naon? Kudu aya ngajam. Engke salat setengah 3, engke salat jam 2, engke salat jam 1. Hiji waktu misalkan Zaid teh ngong adzan duhur, engke salatna setengah 3. Jam 2 keur naon? Keur ngalakalapa, dibebeut ti luhur Zaid teh. Ngalakalapa dibebeut. Maot ngalakalapa. Can salat kan duhurna can janjina setengah 3 kan jam 2 naik kalapa labuh maot teu dihukuman dosa si Zaid teu nanggung dosa salat sabab naon aya bahasa naon ngajam da engke salat mah setengah 3 selau gitu ke ditaro sumalak ente bieu salat selau setengah 3 abi mah ngajamna ge teu dosa tapi di kobong mah awal waktu wae di kobong mah barang di imah mah wallahu a'lam ya sadari gitu. Wah di salat di kobong mah abi ge baheula awal waktu atuh sop paling awal tahajud tara tinggalin duha tara tinggalin di imah tahajud tinggalin duha tinggalin di imah gitu eta maksudna naon wujuban muasaan kumaha posisina kieu sabalikna aya waktu asup ka duhur aya waktu asup ka asar misal teh kieu ya asar teh jam 3 pas urang salat jam 3 kurang 2 menit karek 2 rakaat naik ka rakaat ka 3 adzan asar salat aku mah dosan teu ieu 2 rakaat asup ka duhur 2 rakaat asup ka waktu asar. Dosa henteu? Salatna? Henteu, teu naon-naon. Tapi asa ku aneh we gitu. Teu naon-naon sabab naon? Hitungan asup waktuna qada salat jeung adaan salat lamun mah asup sarakaat ya. Dimulai takbir nepi ka naik di rakaat kadua kakarek ngong ada nu selanjutna teu asup qada. Masih kene naon waktu karena waktu salatna anu awal misal lamun duhur lamun asar urang jam 3 kurang 1 menit urang salat duhur Allahu Akbar naik ka rakaat kadua jam 3 pas adzan asar teu kasebut qada adaan keneh meskipun aya dosana ieu ngakhir salat tapi teu kasebut qada kumaha lamun kieu karek rakaat pertama Allahu Akbar waladhdallin jongong adzan asar eta karek dosa gitu mah waktu tahrim waktu haram salatuhu qala Nawawi sumiyat bidzalika li annaha dhahara waston nahari wa awal waqtiha zawalu mailu samsi salat anu pertama dilakonan ku Kanjeng Nabi Muhammad teh nyaeta salat zuhur sanes salat subuh sabab ketika Kanjeng Nabi sabada Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad teu apa cara salat teh kumaha teu apaleun tah di naon diajarkeun ku malaikat
Jibril tak kieu salat teh dimulai wuduna di bejaan dimulai rukun wajib sareng pambatalan dipartosan ku kanjeng ku malaikat Jibril teh kieu kakarek tah pertama kanjeng Nabi ngalakonan salat anu diwajibkeun teh naon salat zuhur. Nah dina mian zuhur li annaha zahiratun waston nahar anu nyebutkeun zahir nyata katingali ka tembong. Oh salat bareng-bareng teh kan katingali beda yang subuh mah samar-samar anu nyebutkeun zuhur teh naon zahirna pertama kali salat teh naon waktu zuhur zahir pertama dizahirkeun teh zuhur li nafsil amri balla lima yadharu lana wa yurafu dzalikal mailu bitahawli dzili ila jihatil masyriqi ba'da tanahi qasri alladzi huwa ghayatul irtifa'i syamsi. Misal kieu ya. Lamun awal waktu zuhur teh kieu ya. Misal ieu timur. Ieu barat. Kalau naik matahari kieu matahari teh. Ya kan panumpoe teh. Iya panumpoe kan di timur kan. Di timur orang terbit. Timur. Kan nyorot ka dieu. Sinar teh nyorot ka dieu tah. Pasti kan aya kalangkang lamun urang posisina kieu. Nah. Kalangkangna ka mana? Kalangkangna ka dieu kan? Jadi kalangkangna nya di kalangkang contoh jadi kalangkang. Kalangkangna ieu teh. Dia tah pasti kalangkang deh gitu tah iya katingali mah tah nah jadi ya katingali contoh ieu di timur misal tah timur kan dia tah timur kan dia ini kan ka timur tah ieu kalangkang begitu engke geus matahari di tengah-tengah cet tah hana lampu simpan di dinya ya awe mah katingali ya cet kieu lalaki kita katingali di dia misal kieu tah katingali ya kalangkang katingalinya aya katingali lah bayangkeun katingali begitu panompoe di timur datang tet ka dieu cet kalangkang teh masih ka dieu tah ke arah barat ka dieu begitu cek di dieu tah si panompoe teh moal aya kalangkangan ieu teh waston nahar moal aya kalangkangan kieu disebut waktu istiwa moal aya kalangkangan di dieu teh kadieu kalangkang tengah-tengah begitu ngageser panompoe teh ka dieu teh cet ge pindah ka dieu si kalangkang teh cet saeutik begitu pindah aya sasenti langsung asup waktu zuhur pindah ka dieu tah nu asana kalangkang ka dieu ge pindah ka dieu cet asup waktu zuhur iraha cenah beakna ba'da tanahi qasri alladzi huwa ghayatul irtifa'i syamsi lamun ieu ukuranna 5 cm engke kalangkangna beak 5 cm maju ka 6 cm eta geus asup waktu asar gitu contohnya oke bisa dipercaya praktekkan isu lamun keur berang-berang tapalkeun kieu lalajuan we kieu lalajuan berarti jam yang bisa yang apa da hiji waktu mah kapake anu kitu teh ketika nan urang posisina di leuweung jeung abi baheula sok ka gunung sok kitu tah apa itu geus asar can tancapkeun kitu cem geus asar geus duhur tancap-tancapkeun tah kitu wa akhiruhu ila waqti zuhri idza sara dzili kulli syai'in mislahu ba'da ay ghairi dzili zawal wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika rahmatika ya arhamar poho ya anu ulangan berhadiah teh nya can dibagikeun halus nih nilainya garade tik soalna mudah teh ngurenya sababarinya soal teh ngicep bisa bisa a b b b b c c c d d d d d a b gitu terus uno a garade nilainya ya wae disebutkan pokoknya garade nilainya pangleutikna 7,5 pangleutikna garade lah gitu makanya anu salahna hiji
anu teu salah pisan aya PG-na 40 nya barenar kabehanana saha sih habis sorangan dengan ngisian ke ruangan itu udah salah jadinya salah oke lah kayak mau nabi saya duitnya canai duit sebenarnya kemarin teh anu kahiji 10.000 nya anu kadua 5.000 anu katilu 2.000 500 podi segitunya sebenarnya anu kahiji 20 kadua 30 kahiji 20 kadua 10 katilu 5.000 nya gitu pode ya beda pode yang kalah